بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وببركاته آمين يا الله يا رب العالمين. خصوصا إلى الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bima'unatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sa'al-faqih sa'al-faqih rahimahullahu rahimamugung rahmatu kaidu faqih sah Allah Gusti Allah. Man aikona kana lafad man aikona manarisa saja ma aikona itang yakinkeun itu man bil mauti kana mautu alima sareng apal itu man annahu kana saektosna itu maut nazilun etan bakal turun bakal datang bakal terjadi bihi ka itu man lamu halatan utai tempat nu ragu-ragu deui atau tu ayat tempat deui eta maujud pala buddha maka temenang hita eta anu mesti lahu kaituman minal istidadi tina nyeun tina niatkeun tina persiapan lahu kana itu maut lahu pikeun bekal itu maut bil amali ku pirang-pirang amal as-sholihati anu sholih itu amal wabil ijtinabi sareng ku ngajauhan anil a'malil khabithati tina pirang-pirang amal atau pagawean al-khabithati anu goreng itu amal. Lain hau mangka karana saeus itu man la ya dari etan teu nyaho itu man. Mata yang zilu iraha mata iraha yang zilu mata yang zilu mata iraha yang zilu turun itu maut bihi ka itu man. Faqad bayyana jeung nyata parantos meretelakeun sahaan nabi kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddatal mauti kana bangetna nyeri kana bangetna maut. Wa miraratihi sareng kana paitna maut nasihatan karana ar nasihat minhu itu minhu di kangjeng nabi li ummatihi ka umatna nabi likayastaidu karana yen supaya nyiapkeun itu jalma-jalma lahu kana itu maut wa yasbiru sareng sabar itu jalma-jalma ala syada'id dunya kana pirang-pirang karepot di dunia lianna sabra karana saektosna sabar ala syada'id dunya kana pirang-pirang karepot dunia aisaru eta leuwih gampang itu syada'id dunya min syiddatul mauti tibatan banget ripuhna maut lianna syiddatul mauti karana saektosna bangetna maut banget ripuhna maut min azabil akhirati eta tetep tina satengah siksa na akhirat wa adzabul akhirati sareng ari azabna akhirat tawa siksa na akhirat asyadu talawih ripu itu azabul akhirah min azabid dunya tibatan siksaan di dunia warwiya sareng parantos diriwayatkeun an Abdullah bin nampiti Abdullah bin Maswari Al-Hashimi nu bangsa Hashim. Qala ngadawu itu Abdullah jaa datang saharajul hiji lalaki. Qala ngadawu itu Abdullah jaa datang saharajul hiji lalaki ila Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng ngucap itu rajul ji'tuka litu'allimani kana lafaz ji'tuka datang anjeun. Ji'tuka datang kuring ka anjeun. Litu'allima karanyin supaya ngaurukeun anjeun ni ka kaula min goro ibil ilmi tina satengah pirang-pirang ilmu anu aneh atawa anehna ilmu qala ngadawu itu kangjeng nabi ma sonata kana lafad ma sonata ma arina perkara sonata nyieun anjeun di rasul ilmi dina rasul ilmi qala ngadawu itu qala ngucap itu rajul wa ma rasul ilmi wa ma sareng arina perkara qala naras rajul wa ma rasul ilmi kana lapad wa ma rasul ilmi wa ma jeung ari naon perkara rasul ilmi wa ma sareng eta naon perkara rasul ilmi ari rasul ilmi teh qala ngawal kangjeng nabi hal arab tanah terang anjeun karoba ka pangeran azza wa jalla azza anu maha agung itu roba wa jalla sareng
azza maha mulia itu robba wa jalla sareng maha agung itu robba. Qala ngucap itu rajul atau naros itu rajul, ngajawab itu rajul, na'am, sumuhun, leres. Qala nyarios Kangjeng Nabi. Pamadza fa'alta, pamadza mangka arina perkara fa'alta midamel anjeun. Pamamang karina perkara zaita anu fa'alta midamel. Pamadza mangka arina perkara fa'alta midamel anjeun. Bihaqihi dihakna Allah. Qala ngajawab Kangjeng Nabi, wahal arabta mauta, wahal arabta sareng naha apal anjeun al mauta kana maut. Qala ngucap itu rajul, na'am leres terang, na'am sumuhun terang. Qala ngadahu Kangjeng Nabi, ngucap Kangjeng Nabi, pamadza dadeta mamangkarinaon, pamadza mangkarinaon perkara dadeta eta geus nyieun geus nyieun cawis-cawis anjeun tawa geus nyiapkeun anjeun, geus mempersiapkeun anjeun lahu kana itu maut. Qala ngajawab itu rajul, masya Allah, kana lafaz masya Allah, mari perkara etang saangersakeun ari perkara naon logatna masya Masya Allah. Ma perkara saangersakeun kana ma saha Allahu Allah. Qala ngadaw Kangjeng Nabi nyaros Kangjeng Nabi ngucap Kangjeng Nabi, izhab kudu lempang anjeun kudu indit anjeun. Pahkum maka kudu ngahukuman anjeun makana perkara. Punaka tetep itu mak di itu tempat. Summa ta'ala salajengna kudu summa ta'ali salajengna kudu kadieu deui kadieu anjeun hatta u'allima dugi kayen ngaurukan kami kau mere terang kami ka anjeun abdika ka anjeun min ibil ilmi tina pirang-pirang ilmu anu gaib atawa anehna ilmu. Falamma ja'a mangka kala datang itu rajulhu ka Kangjeng Nabi ba'da sinina dina sabada pirang-pirang taun. Qala nyarios Kangjeng saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, do kudu nyimpen anjeun yadaka kana pandangan anjeun ala qalbika kana hati anjeun. Pama la tardo pama mangkarinaon perkara la tardo henteu anjeun, la tardo henteu anjeun binafsi kapikeun diri anjeun, la tardo mangka ulah ridho anjeun kana itu mah li akhi kapikeun dulur anjeun. Al muslimi anu muslim itu akhi wa masarang wa ma sareng naon perkara rodoi ta ridho anjeun hu kana itu li nafsi kapikeun diri anjeun rado mangga kudu ridho anjeun hu kana itu li akhi kapikeun dulur anjeun. Al muslimi anu muslim itu akhi wa huwa sareng ari dumba min guru ibil ilmi etal tina pirang-pirang anehna ilmu. Pabayana terus ngajelaskeun saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annal istidada kana saektosna nyiapkeun lil mauti kana maut min rasil ilmi eta tetep tina satengah pokokna ilmu faula mangka eta leuwih utama ayas tagila ariyan narima katungtul itu jalma bihi kana itu rasul ilmi. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun an Abdullah bin Miswari al-Hashimi nampi ti Abdullah bin Miswar al-Hashimi. Qala ngadauh itu Abdullah bin Miswar qara'a kana laqad qara'a datang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata kana ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Paman mangkari saha jalma yurid eta ngersakeun sa Allah Gusti Allah ayyahdiyahu kana yen mere hadiah para yen mere hidayah Allahu kaitumman ya so mangka ngajembarkeun Allah sadrahu kana dadana atau kana hatena itu man
lil islami kana Islam. Waman jeung ari saha jalma yurid eta ngersakakeun Allah ayudillah kana yen nyasarkeun Allahu ka itu man yaj'al mangka ngajadikeun Allah sadrahu kana dadana kana hatena itu man kana hatena itu mamdoifan kana rupet harojan tur anu sempit. Sumakola salajengna ngadawuh Rasul tidak ada kolak kana lafad tidak ada kolak di mana-mana asub naon nurul islami cahaya Islam awakol bakana hate in pasaha mangka jadi lega itu hate itu kolbu wasroha sareng jembar itu hate pakila mangka dibahasakeun dicarioskeun hal lidzalika naon hal lidzalika lafad hal lidzalika nah eta tetep pikeun itu dakholan dakhola nurul Islam min alamatin tina ciri min alamatin tina ciri wala ngadawi Rasul naam leres at-tajafi ari jalma anu ngarenggangkeun diri andaril gururi tina tempat tipuan tawa dunia teh wal inabatu sareng balik ila daril khuludi kana tempat langgeng akhirat wal istidadu jeung nyiapkeun lil mauti kana maut qabla nuzulih dina sameh turuna itu maut perwias sareng diriwayatkeun an Ja'far bin Burqana nampi di Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mahron nampi di Maimun bin Mahron an-nabiyya naon an-nabiyya sayyidina Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi ya rajulun ka hiji lalaki wa huwa bari ari Kangjeng Nabi ya ibu eta nganasehatan Kangjeng Nabi hu ka rajul igtanim khamsan qabla khamsin kana lafan igtanim khamsan qabla khamsin igtanim kudu ngalap keuntungan anjeun khamsan kana 5 perkara qabla khamsin dina samih 5 perkara sababaka kahiji kana kangoraan anjeun qabla haromika dina sameh datang kolot anjeun wasihataka sareng kana sehat anjeun qabla sukmika dina sameh goreng dina sameh gering anjeun farabuka sareng kana cager anjeun qabla sugulika dina sameh sibuk anjeun waginaka sareng kana beunghar anjeun qabla fakrika dina sameh fakir anjeun wahayataka sareng kana hirup anjeun qabla mautika dina sameh maut anjeun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik.